Ya. Alah, naon Carneng? Hampura urang keur tengah lareunah awak, urang teu puasa panglikeun bubur. Ye, mantakna ye, lamun meuli mangkok, heuk cing jelas di tukang parabot, di tukang mangkok di supermarket, kumaha ge. Ye. Dirinya mah meuli mangkok di ini mantakna Ya. apes tah. Panglikeun bubur. Urang keur tengah awak ieu tingali. Aing Bubur. jeung ini tah sagala nyogok. Heeh, dagoan. Halah, belah dieu ya rada aman ye. Bismillahirrahmanirrahim. Cing ulah balik di kisi Sarneng, aing nya geng nyawa kasih kehead ku aing bae karunya. Cing jara rauh. Dino kerar itu. Ayo, udah. Sarneng cek aing mah meuli mangkok teh. Heug tinu bener. Supermarket, tukang parabot ya masih ganti ini ndak kehead mah percaya ieu lah. Tahayul. Lila ini teh nu meuli bubur gusti geus lapar ya. Geus aman we pokona mah. Aman geus kurang di ditu ye. Dengekeun mantakna meuli mangkok. Cing jelas di tukang parabot atau di supermarket ye. Ini mah. Aing heula kela. Aing minta meuli bubur, mana bubur aing? Megeus, ku aing teh megeus mesti dikubur. Naon ai sia nu dikubur? Ya dengekeun heula nya. Mantak kurang oke. Gusti aing teh keur. Cek kurang oke deng. Sarneng dengekeun kalau ka arewosan dinya mah siga dukun we arewosan dengekeun cek kurang. Meuli mangkok teh tong ini dinya apal ini bisaan. Meuli mangkokna supaya ieu meureunnya. Aing lain ieu teh ngubur mangkok. Bagus. Bubur asli sia aing keur ieu teh nya naon. Hei, ayo. Tah, wae geus kubur belah dieu mentakna dinya teh meuli mangkok teh cing gas. Naon ieu? Hayo obi tinggal geura. Tah, Sarneng. Tah, ieu tah. Si Sarneng meuli mangkok ini cek aing. Kadieun aing hayang meuli bubur ya. Tah eta padungna. Astagfirullahaladzim. Hei, Sarneng aya dinya geus dikubur. Aing sia kalakuan naon aing teh minta meuli bubur. Geus ku aing teh dikubur. Ieu teh hiji-hiji na mangkok teh. Kumaha mikirna. Ieu si Sarneng. Keur teungeunah awaknya. Hampura dikasih ieu panglikeun bubur cik abi teh. Tapi teh hiji na bubur ka dieu. Dengekeun anya. Si Sarneng cigana meuli mangkok ini percaya tahayul da mendak datangkeun rezeki. Buktina tinggal sirah di tamal, irung nyedotan ting naon eta teh. Tah muruhan cenah. Ieu mangkok cenah panguburkeun kok. Mere duitna eta, ieu jang mere teh. Tingali tah. Bubur ieu teh duit bubur panglikeun bubur. Muruhan. Ka dikubur ya Allah Gusti. Apek dikali deui naon atuh. Astagfirullahaladzim. Aing keriet beuki riet sia teh sakudak. Ana buat make nu kieu da. Dengekeun. Halo. Salauna mana ngomong teh? Halo. Heeh naon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam naon? Aing nitah maneh tadi meuli bubur. Nah, sia kalah ngubur mah. Tong loba alasan. Tadi teh dirinya ditah dikubur meuli mangkok ini. Astagfirullahaladzim. Ieu duit keur naon? Eta teh duit teh maneh muruhan urang ditah numburkeun mangkok. Aing mah keur meuli duit bubur. Ya, Ieu mangkok di jampean heula teh. itu kalau teh di jampean heula, cing ulah balik deui ka si Sarneng, ieu bisa jadi matak. Oh, mangkok itu sok bongbrang di dapur gitu. Tah itu anu matak jadi bongbrang di dapur teh ieu cigara mangkok si Sarneng. Malaikat, tolong bawa ini Nurdin ya Allah. Maneh we. Malaikat, tolong bawa ini Nurdin ya Allah. Pusing aing mah. Lila. Nah, eta di koyoan. Nah, cing sadar jol ngajakan ka Oyo ka TRI. Amit-amit ya Gusti, nu agung dunungan ya Allah. Manya urang ek dibawa ke dunungan ka Oyo. Didinya gara-gara mah suka goda ye. Cik. Teh aja ngamuk kabejaan. Lain, ieu di koyoan. Astagfirullahaladzim jeung ngajakan ka Oyo. Koyo. Tong mentang-mentang. Tuh teh ajeng dong ngajakan teh Oyo. Koyo tuh. Ya. Koyo. Untung tak aya saksi. Ya. Aing teh keur teungeunah awak sia teh ngan ngajak pasea we ka aing teh. Apal didinya mah tukang pabarawakan. Aing teh ieu di koyo, lain ngajak ka Oyo deuleu ku sia ieu make naon aing make koyo. Koyo. Aing teh keur gering cicing ulah Koyo. nya benar. Koyo. Heeh, koyo isi jeung ka Oyo segala atuh. Nah, tageuna aing. Capek aing mah. Jaba keur teungeunah awak keur ya Allah neang ngalepi paseun we. Jambar nanti jeung kanu jorok wae urang mah. Heeh, da cing sabar da ngomong jeung si Sarneng mah sok tara nyambung salieuan. Wayahna we. Abi oge kadang ieur. Astagfirullahaladzim. Cing sabar Aing ya. torek saha aing nu disalahkeun we aing. Rada salieuan. Cik bawa bawa ka Cicendo Kira cager. Ini alhamdulillah Pak Nabi mah bagus. Ka Cicendo yuk. Ayo cik.
Balik mah jeung hayang galen sia gale teh puasa sia teh sakedeung deui ieu gede-gedena Ah pahala. bawa ya, heula ka teh. Cicendo abi mah geus teu kuat. Odin Kamang Odin, naon? Kumaha Odin kumaha? kuat aing. Odin Oh, kaliwang wae. gorowan Mang Odin ka dieu ku abi. Sagala patunya. Odin Mang Odin piwarang ka dieu gitu. Odin Nya, Nurdin. Nurdin. Audak, kumaha teh? audak. Besok teh pan abi mudik, ayeuna teh terakhir damel. Kumaha? Besok abi bade mudik, ayeuna teh terakhir damel. Oh, jadi Mang Sodik teh pesan pasir sareng hebel. Sanes. Besok abi bade mudik, ayeuna teh terakhir damel. Muhun ieu teh pasir Mang Sodik. Sanes, bade pulang kampung. Oh, muhun. Nah, buat mohon. Naon buat bawa karung? Oh, jadi tekeng ka dieu kana karungkeun pasirna. Mudik pulang kampung. Kumaha ais teh? Tengah muhun abi teh pan ieu teh numpas Sodik teh. Anu pesen hari hebelna mah teu acan. Besok abi bade mudik. Oh, mudik. Nya. Ayeuna terakhir damel. Gitu. Jadi urang beberes. Nya teh. Beberes. Teh laun atuh teh da abi teh normal. Normal mah mau emosiun. Alah, ieu teh. Jadi teh nya numpas Sodik order teh. Ah, si teteh masuk tara jelas tanyakeun heula. Ya. Sok hayang abi mah rek lebaran teh. Sok panggil jeung mantan. Didinya kitu teh. Oh, habil geus yang panggil mantan teh. Komo King pamajikan teh kot meuni. Dari mil ieu masuk hari gumbrang gimbring jika flexing nih Korea mantan. Lain ya mantan abi mah nya. Lamun ieu teh lain mantan. Nah, didinya. Ngomongkeun urang ciga lauk botan. Yeuh. Didinya teh, ieu teh bulan puasa cok nyampi omongan wae. Di ngomong-ngomong lautan urang ciga lauk botan. Padahal urang cicing di dieu, cicing. Disarwakeun jeung laut botan anu cicing dina kaleng. Cik Lain, atuh teh Audet, bejaan lain. teh. Lain, ieu makar ngomongkeun mantan. Ini mah juga nu cicing aing teh keur nyari awak teh hoream pasti nyari awak. Jeung nyarekan urang bayawak di hisarneng. Yeuh, tong nyampi omongan lah urang hoream ribut ieu. Hayang eureun. Lieur abi teh bejaan teh. Hayang eureun. Abi teh nuju ngobrol. Teteh punten tong pipilueun teh. Ieu urusanana jeung si Siapa Sarneng. juga nu hayang digalendo atuh ku aing Alah, teh. jeung rek bebeja ka Mang Dodo sagala. Naon urusanana urang jeung Mang Dodo da urang urusanana jeung didinya. Teh. Teteh we abi mah teu Riut, sanggup. riut. Mantak lieur aing mah. Heeh, maneh jiga lauk botan ngajeda wae lain gawe cicing wae ieu mah jiga lauk botan tak kagok. Tadi Mang Dodo ayeuna rek bebeja ka Mang Tantan teu sieun, urang mah da naon da teu salah jeung didinya. Hal adim. Ah geus urang mah hoream debat jeung didinya aing mending ngaleos dah. Indit. Jeung Mang Adit lah dipopai Mang Dodo, Mang Tantan, Mang Adit. Aing geus rek ini tah deui. Heeh, leuwih alus maneh indit. Untung teteh teu gelo lila-lila. Astagfirullahaladzim urusan jeung si udeg. Masih dikasih kesabaran. Astagfirullahaladzim urang mah teu kaharti da.